ulah boga pemikiran orang aing teu ibadah bisi Allah rugi. Allah mah sanajan orang teu ibadah moal rugi, orang ibadah baik Allah mah moal untung. Berarti kerugian jeung keuntungan teh jeung lain jeung Gusti Allah. Allah mah teu boga pamajikan, Allah mah teu boga gudang, Allah mah teu boga tempat. Anu boga tempat mah manusia, nu loba pangabutuh mah manusia. Berarti anu butuh urang butuh ka Gusti. Kula asana keur leutik teh keur nonton Jaipongan, nonton Jaipongan. Keur leutik kula pernah nonton layar tancap, atuh kula ge pernah bengal heula aja langsung jadi jelema bener. Ige rada-rada beneran ieu. Keur nempo layar tancap di hareupeun imah jeung Haji Uwais duaan disabetan tah kula tah. Tonggong teh celepot teh. Laju diteundeun ka gudang beas teh nyarateul pan hese dijalinnya. Tapi tah ngaran indung mah beda bae tah. Ih galak didikan abah kula mah henteu. Pos bapak-bapak urang ki balageun. Nonton layar tancap balikna disabetan diasupun ka gudang beas. Tapi tak indung mah mere kejo bae kadaharan tah. Lawang dibuka dahar sia. Mantap kula sok nonton tah. Abah sia mah kos itu cenah tah. Maksudna kolot ka anak nyarekan eta lainna benci, lainna hewa, tapi karun Gusti Allah mere musibah ka urang lainna hewa. Jeung naon tu urang diciptakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah hewa. Ngan urangna kadang-kadang tilok memahami henteu sadar dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Isra'a min Makkatin ila Baitil Muqaddas fi Lailatil Kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdholil wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayah ayat tamimil ayah. Wa qala ba'dul ulama wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan likudsin yudra wa ba'da isra'i urujun lis sama. Anak sadi lah ngagok-ngagok mukurimah aing bae deui. Hatta ra'an nabiyyu robban kalama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alai khamsan ba'da khamsina farad wa ballagul ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri ahliha wa syarri ma fiha. Bihaibati wa bi'azamati nas'aluka ya Allah bi syahrir rajab bi qaryah Batu Nunggul bimannika wa judika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil geus kateleg papaisna kateleg. Anu ku kaula dimuliakeun sareng dihormati tokoh masyarakat kampung Batu Nunggul blok Masjid Al Ajhar nya bener teu Abah Haji Soleman, Abah Haji Sade, Abah Haji Iwan, Abah Haji Sakmad, Abah Haji Akung kolot dewekung sebut Abah bae sing hade asal disebut Abah moal kabel paeh.
Urang doakeun mudah-mudahan kum sadayana tokoh masyarakat anu ku kaulah teu disebatkeun hiji per hijina. Urang doakeun mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada ketua panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad anu diketuai ku ketua Irma nyaeta ku Bos Akung. Nya ketua nanya nak saha tuh Ustaz Bende nu mana teh jelema mana tadi pangdenge Ustaz Butet Bende ieu ge ya Mang Akung ya gara-gara panitia lamun ka imahna sok DP na leutik poho bae ya panitia urang doakeun beserta para rengrengana mudah-mudahan panitia ieu nu pang pertamana asup ka jero sorga. Amin ya robbal. Karena lamun panitia urang moal bisa kumpul dina peutingan ayeuna bener tah henteu? Ieu kumpulna urang di dieu gara-gara saha? Panitia. Nyaho ka panitia Bu. Bu nyaho ka panitia. Eta kutang ibu lamun geus lesot sok make naon? Tah. Eta ngaranna paniti. Nyambungkeun anu tadina lesot dihijikeun deui eta dihijikeunna ku naon? Paniti. Mantak ulah sok ngalalaworakeun ka paniti. Salah saeutik panitia di Paido, bener teu? Bener teu? Mere 5.000 ka dieu kabeh diajak. Bener? Heupan beureunan sumbangan unggal minggu di dieu. Unggal minggu atau unggal bulan? Minggu. Sok mere sabaraha duit? Hayo, mere sabaraha duit kerajaban? Ayo nu ngajawab 10.000, ayo nu ngajawab 5.000, giliran tadi beres snack bebalik pundung. Iya boh, iya model contoh orang Batu Nunggul kos kieu. Engke mah lamun aya rajaban, bisi aya nu mentaan urang kuduna merena lada gede. Bener. Nempo banner kori 3, kieu 2, anyesa tah moal duitna ieu. Pake nyewa sona bae son bagus ieu. Urang doakeun pokona panitia dina peutingan ayeuna sing dipanjangkeun sareng diberkahkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Dewan Gilang Sumantri, alhamdulillah tiasa hadir katempo ku kula. Bapak RW, aya Bapak RW. Aya RW aya. RT na aya. Aya. Aparatur pemerintah, polisina aya. Abri urang ngadoa dina peutingan Isra ieu mudah-mudahan urang kabehan diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina penghujung akhir daripada tahun 2025 menuju ka tahun 2020 genep urang maningan keneh ngalobakeun ngadoa. Betul apa tidak? Maning ngalobakeun ngadoa. Bisa ngadoa Bu, bisa tante. Engke nu malaman malam tahun baru anu nyenget petasan urang doakeun mudah-mudahan ngabeledug gantongna. Hah? Emang eta dipikir-pikir cak Abah Haji entoh ge kunaon urang sampai meuli petasan sagala daripada meuli petasan maningan kene pake mayar hutang, bener tah henteu? Daripada pake meuli petasan maningan kene kurang sumbangkeun ka imah rang danu mana heula mah jakung. Ulah rangda anu ngora keneh, rangdana anu geus kolot. Aya manfaatna. Maningan keneh urang nyokot maslahat daripada nyokot madorot, betul apa tidak? Peutingan ayeuna urang muji syukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur, sholawat beserta salamna mugia dicurahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Dina peutingan ayeuna urang dina Masjid Al Ajhar. Ajhar eta artina naon? Bedas. Jadi urang Batu Nunggul mudah-mudahan rizkina dibedaskeun kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Dihampura dibedaskeun dosana ku Allah Subhanahu. Anu boga hutang mudah-mudahan sapulangna di dieu dilunaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah amin make duit bayar hutang mah. Moal anggeus-anggeus lamun dibayar hutang make amin. Kudu dibayar make duit. Boga duitna menta ka Bos Akung. Bos Akung teu boga duit menta ka dewan teu boga duit menta ka lurah teu boga duit menta ka bupati teu boga duit menta ka gubernur teu boga duit bu gubernur menta ka presiden teu boga duit mendingan menta paeh. Akur teu kira-kira dina peutingan ayeuna di hareupeun masjid halaman masjid urang
di mana masjid ieu lamun masih keneh dipakai acara keramaian keagamaan, insya Allah masjid orang ini dijauhkan balai ku Allah subhanahu wa ta'ala. Katempok kurang di media, katempok kurang di mana-mana, lamun di mana aya musibah pasti eta masjid diselamatkan, betul apa tidak? Sakumaha dauhan hadis kunsi Gusti Allah, wallahi la ahammu fil ardi adabah, sanyana Gusti Allah teh endek nyiksa ke manusia, sanyana Gusti Allah hendak nyiksa ka manu ngan berhubung masjid dipakai keagamaan keneh, dipakai ramean keneh, Gusti Allah mandang nu mantak lamun urang di imah loba musibah maning lumpat ka masjid. Kangjeng Nabi Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti lamun urang di imah keur loba masalah kudu loba ka ibu-ibu lamun paket COD teu kabayar lumpat ka jero nyokot kotak amal, paling ke ditewak ku Haji Iwan tajung Haji Soleman. Urang mah rata-rata di zaman akhir ieu loba ngajauhan ka masjid, nyawa ka masjid tante, nyawa ka masjid tante. Kunaon jelema lamun salat teu ka masjid giliran maot hayang diasupun ka jero masjid, kunaon Bu? Berhubung tilok salat ka masjid, salat lagi didinya dihareupeun tah pundung dijieun status kunyana. Abong-abong nyirabenah tilok asup ka masjid, kuari aya nyalateun gitu menang diasupun ka jero masjid. Para dulur sadaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah subhanahu, masjid eta adalah di mana Allah neteskeun cai urut mandian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu mah saumpamana bos akung paeh, wih, biasana lamun di urang aya nu maot eta cai ngalirna ka mana? Ka handap, bener. Kangjeng Nabi mah ketika awakna dibasuh dicuci endek maot caina ditarik ka luhur ka langit. Seret aya tanyakeun ka Ustad Umam keteranganna dina Ibnu Katsir. Kangjeng Nabi mah caina teh ditarik ka langit, beres ditali ka langit dicakelakeun deui ku Gusti Allah. Tiap-tiap negara, tiap-tiap kabupaten di mana aya masjid eta tetesan bekas mandian cai Kangjeng Nabi Muhammad. Di dieu aya masjid berarti netes di dieu ye. Di Cilongok aya masjid sabaraha? 3, berarti tetesanna loba. Karti teh Bu, nu mantak tadi cak urang ge lamun loba masalah maning lumpat ka masjid. Haji Iwan jeung Haji Soleman ngudak maling, eta maling pinter, lain lumpat ka imah warga asup ka jero masjid sujud. Ditanya ku RT, cak Haji Iwan teh nempo nu maling teu? Henteu aya ge kitu cenah budak ya keur sujud jero masjid. Salamet teu kira-kira? Salamet teu. Tuh hikmahna masjid teh kos kieu, hayu kurang ramekeun masjid. Ulah diramekeun ku budak laleutik. Imam-imam nempo TV, anakna ulin di masjid. Bener Bu? Ibu bae geus di dieu aya pangajian malam naon Abah Haji Lili, Ustad Umam aya pangajian malam naon, hayang ngaraji ka dieu ka masjid. Bisi ka Cilongok jauh teuing, ka Kendal jauh teuing. Mantak di tiap lebur diayakeun pangajian, maksud nama supaya nolak kana musibah anu diturunkeun ku Allah subhanahu. Yang geus akhir zaman, betul apa tidak? Mudah-mudahan orang dibere kuat kabeh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ramekeun ku urang masjid, bila perlu main gapleh di jero masjid. Itu bawa ka isin mah. Hese pan hayang kalumpang ka masjid teh, betul apa tidak? Ieu lamun pentingan ayeuna lamun lain menang rahmati Gusti Allah, hadir teu moal ka dieu. Hadir teu moal. Atuh menang rahmat be alhamdulillah, pentingan ayeuna urang teribut jeung salaki. Bener. Biasana urang manyun ka salaki penting ieu mah urang rada misah, urang ngumpul kos ustajah kabeh. Pan ieu bentukna mah kos ustajah kabeh ieu. Amin ya robbal. Maningan keneh bau ustajah daripada ustajah bau. Maningan keneh okos ustajah daripada ustajah okos. Maksudna kos naon tuh? Kos tai, betul apa tidak? Maksudna bau di dieu teh lainna bau awakna, bau kalakuanana. Ustajah ngomongkeun batur bae, aya teu di dieu? Aya teu? Ih, ngaji mangan saja ngobrol 2 jam teh anggeus-anggeus. Eta rabenah sia ngomong-ngomong baju geus lunas. Tuh, encan pan.
Nu mantap kukula diperhatikan rajaban di mana-mana KBG ramena ibu-ibu Pak, ramena ibu-ibu rajaban di mana-mana gimana Haji Akung kunaon tuh bapakna puyeng pan eta baju niti roah kamari sampai roah kari can lunas ya tak bener urang mah pan geus salah Pak lolobana Bu balanja geus teu pamitan ka salaki balanja online geus tilok izin ka salaki tah dina peutingan ayeuna mudah-mudahan anu biasa tilok izin ka salaki peutingan ayeuna mah isuk lamun dek ngising ge bebeja ka bisa dek ngising bebeja ka salaki. Kangjeng Nabi bagi ketika Isra pamitan ka Siti Khadijah betul apa tidak pamitan ari ngaran-ngaran nyaritakeun Isra mah moal kahartiku akal betul apa tidak moal mantas Isa Kangjeng Nabi ngobrol keneh di Masjidil Haram jeung Sayyidina Hamzah jeung mamangna nu ngaran Ja'far Syekh Ja'far subuh-subuh geus aya di kota Mekah percaya teu kira-kira ku akal katarima ta moal ku akal manu mantak nyeritakeun Isra mah lain ku akal tapi ku keimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu kula kuari ngobrol keneh jeung Haji Akung jeung Mang Haji Iwan jeung Haji Soleman ai teu kobelnya aya di Surabaya percaya teu kula kira-kira percaya tah henteu kula mah percaya bae pan bisa percaya buah mah naik pesawatnya nak kali itu ka Surabaya karti teu tah kos kitu Isra mah ya tadi mata cenah ngobrol kene jeung Aing Haji Iwan kunon Korea di Bengkulu naik pesawat ke Bengkulu sabaraha menit sih kari teh kira-kira nu ngaberangkat ke Gusti Allah nu ngaberjalan ke pesawat jadi teu kudu capek betul apa tidak kos urang nu mantak capek ibadah ya capek pan urang mah lolobana ngeluh betul apa tidak komo zaman ibu-ibu kuari sosial media nanaon dipasang status OTW rajaban bro idi bahasana ge eleh be anakna tah mah datang ke rajaban mah atuh snack beak geus nya nyalaan deh di tiang kieu be balik be ditanya ku salakina tadi kiai eta nu harideung duaan nyaritakeun naon teu puguh dedengean cenah kumaha deuk kadenge jas sungut nyaplek ceuli katutup di mana-mana sungut nyaplek ceuli katutup nu mantak sok aya bahasa cak dokter teh harus diteliti betul eta teliti bahasa saya tak telinga dan hati moal bisa asup ka jero hate lamun ceulina mapek urang teh pan ieu temana tadi kula maca mana temana temana ieu tah memahami peristiwa agung Isra Mi'raj memahami bahasana ge teliti teh telinga dan hati dengekeun ku urang tadi kori sabaraha kori tanu maca Quran kuat 3 korina ge biasana di imah urang mah pan ngadengena ge lagu Ayu Ting Ting Belinnya nu kumaha teh laguna Nur nu kumaha laguna heeh tah sia bisaan be tah nek manusia kudu ngadoakeun batur atuh doakeun ku si Abah sia ya Allah sehatkan Rabena jadi kitu nya ulah ngadoakeun batur mani ngadoakeun bapak sia sorangan di imah eta ka anak-anak kula bahaji eta kori ngawina kos kari itu bae tah cepet jasa eta menang di mana meureun nya mani ngadoakeun kolot ngadoakeun jami'il muslimin wal muslimat jadi ari ngaran-ngaran peringatan Isra ieu moal katarima ku akal sedangkan hukum teh kabagi 3 aya hukum akal aya hukum syara aya hukum adat kadenge teu mantap ulah sabari nyaplek daharna ieu pangajian di mana-mana ieu ulah sok sabari nyaplek dengekeun lah kieu kieu eureun cicing teleg garake coba bagi urat sabari ngomong ya nyaplek mantak teu meunang ngobrol jeung jelema anu eukeur dah salaki keur dahar kak tuh sapatu anak geus soek tasna geus robek cenah ge bayaran 3 bulan teu kabayaran salaki teu kateleg eta daharnya na eta dilepehkeun ku yang kejo ieu lepehkeun ku yang ieu mantak lamun ngobrol jeung salaki kudu nempo keadaan Bu lamun salaki leungeunna keur kieu ulah diajakan ngobrol iya atuh lain puyeng deui stres be Haji Akung ge eta Haji Akung sakitu kadenge loba duitna bos sendal triglep kieu bae nya ge talamun lalaki leungeunna keur kieu ulah sok diajakan ngobrol Nur ulah tapi lamun leungeunna keur kieu tanya tas nyaloantana di alam sutra iya tempo Bu ulah saomong-omongna keur dahar diajakan ngobrol dibantingkeun piring urusana pokoknya asal salaki keur kieu neangan cai make ember
ulah emberna berean anduk diperet usapen lus tanya kakak kumaha usaha duh setere akhir tahun pokoknya mah disebutna rugi berat lah. Oh atuh lamun rugi berat mah ibe cenah jual giwang eneng bisa orang nawaran giwang ka salaki bisa tah henteu potongan atuh palakuna teu kabeli giwang-giwang acahan tapi lamun salaki leungeunna geus di tukang kieu ye tah geus tenang ye asal nyalandek kieu tah mantak pak ye punten pak ulah sok dibiasakeun leungeun di dieu ciri ahli neraka cenah kita lamun bapak hayang nempokon ciri ahli neraka beungeutna nu sok mengkerut wajhun malihun kieu beungeut mah kamana si Haji Iwan cak Haji Soleman wah geus Haji Soleman ahli neraka eta tah jadi beungeutna kudu berseri ahli sorga mah beungeutna kudu berseri nu mantak isuk manta subuh ulah sok mengkerut tarangna sok dimengkerutkeun teh kitu sok tante ya tarangna sok dikiekeun ieu lamun tarangna puyeng berean lakban supaya kitu tah wajhun malihun kudu beungeutna nu amis bila perlu beungeutna berean gula supaya amis beungeutna ahli sorga mah kitu cenah ge tenang ahli sorga mah betul apa tidak wayah ngaji wayah usaha wayah kasab ahli sorga mah kitu urang mah nu mantak teu tenang hirup nyaho gara-gara namanya nyaho kieu nyaho mah bos akung sabulan gawe di pabrik digaji 3 juta geus nyaho teu kagaji 3 juta geus kabentuk kan katemponya memeh gajihan 3 juta hutang di Alpa geus 5 juta puyeng teu kira-kira puyeng teu tah urang mah di dinya puyengna tah gara-gara eta lu mantak ulah sok tetegenan ka gaji ulah sok tetegenan ka duit kos kula ieu tenang bae kula mah geus teu mikiran ku kumaha kudu balik di panitia ulah poho merekna tempo Haji Solah jeung Haji Asep Dimyati tempokeun tah bisa salah amplop kula pernah jeung kisah tah Ki Kurtubi amplop kula bawa Ki Kurtubi amplop Ki Kurtubi ka kula atuh gedean kula eta milik kula eta mah kula udah kaget aing di amplopan 14 juta penting ieu mah ieu horeng amplop Ki Kurtubi eta meureun amplop kula pas dibuka amplopna Ahmad Kurtubi bodo amat ya kula teh lah milik ngaranna ge betul apa tidak geus ari kitu kumaha tuh Ji geus urang mah di mana aya milik ngucapkeun alhamdulillah nempon nu aneh ngucapkeun subhanallah yeuh di awalan ku subhanallah kunaon teu ngucapkeun alhamdulillah karena subhanallah eta leuwih banget tibatan alhamdulillah urang leungit kunci motor geus teu bisa maca innalillahi subhanallah anak teu kabayaran sakola subhanallah salaki di imah tilok mere duit ka urang maca subhanallah bisi salaki balik ngariung hees di petengahan teu make calana laju sampingna nutupan beungeutna ulah disepak sukuna teh sopan subhanallah kitu tah indah asana rumah tangga kos kitu nya indah tah kira-kira imah salaki balik ngariung kokolor geus teu make samping ka luhur kabeh panetna katempuan meureunan si abang jagona tah eta suku men sepak be hoi tah katempuan ku incu cenah ulah kitu turuban ku anduk base kayaknya hudang urusana jadi setiap wali kuli ajubatin subhanallah setiap nempon nu aneh kudu maca urang lempang kaluar ziarah ka wali songo nempo imah gedong imah Haji Akung gede amat imah Haji Adang gede amat ulah kitu subhanallah karena jelema mah unu hebat lamun hebat kudu kos Kangjeng Nabi caikeuna kudu suci ai caikeuna najis kene macan hebat jelema mah betul apa tidak kadang-kadang urang sok ngahebatkeun ka batur kunaon karena urangna bodoh betul apa tidak urang sok tuh hebatannya na cenah ge naon teh hebat usaha kakarak 3 bulan geus kabeuli sawah 5 hektar horeng korupsi bener tuh hebatannya na cenah tuh hebatannya na ulah sok ngahebatkeun ka manusia bisi boga panyakit lara aen betul apa tidak teu meunang nyok lara aen nyok tante lara aen teh penyakit kadang-kadang jelema anu dipuji ku urang teh awakna sok laleuleus pan ibu lamun dipuji ku salaki leuleus teu Bu leuleus tante tidak ada lagi yang cantik di rumah ini selain engkau
wahai dewiku gitu nya. Eta saputing dahar henteu ngalamun bae tanyana. Dipikir ku aing anak aing jauh nu bika ngalaki kabeh. Atuh ieu berarti aing doang sorangan di imah ieu. Horeng anak laki kabeh. Tah urang berbicara tentang masalah Isra ieu moal katarima ku akal, parakunya eueuh nu teu paraku lamun ku Gusti Allah geus diberjalankeun. Betul apa tidak? Urang lempang ti imah ka masjid, urang lempang ti imah ka pangajian, eta meunang ngalempangkeun saha? Allah. Kiceupna meunang ngiceupkeun saha? Keupatna meunang ngepatkeun saha? Kabeh ge meunang ngersakeun Gusti Allah. Nu mantak Allah berfirman dina ayatna, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah teh mere rahmat ka manusia sakumaha manusia anu dikersakeunna ku Gusti Allah, anu dikehendakina ku Gusti Allah. Lamun teu dikersakeun moal bisa. Sanajan urang maca Yasin unggal manta subuh 30 balik susah mah susah bae. Betul apa tidak? Ngan eta waqiah ka urang bisa mere tenang. Betul apa tidak? Waqiah bisa mere tenang. Mantas maca Quran tenang teu kira-kira? Tas ngadeikeun Al-Quran seneng tenang tante. Bu, di imah Quran sok dibaca sok tatilok. Ieu lobaan kene maca grup WA apa maningan kene maca Al-Quran? Tuh. Quran geus tilok dibaraca. Sameme Quran diangkat ka langit, Quran mah aya nganu macana geus arare weuh kula mah dek cacakan lah jeung ustad kieu ti dieu hampura kula ngalamekeun ieu. Asana teu boga mun hanca Qurannya. Hanca Quran barokah henteu. Kudu boga awak urang ieu kudu boga hanca Quran, Bu. Imah urang kosong ditunjuk ku kula imahna ieu. Lamun teu dieusian ieu imah dieusian ku saha? Ku saha? Wih nyebutna ge sopan, juri jeung kieureun nya. Awak urang lamun kosong teu dieusian ku Quran nu ngeusian saha? Tah. Geus pokona mah sabagian setan, sabagian jurig geus lah. Berarti wahai para jurig-jurig dan setan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak urang kudu ngalobakeun maca Al-Qur'an. Asal urang keur ngobrol jeung Gusti Allah berarti urang daek maca Al-Qur'an. Ye. Samemeh datangna bulan Ramadan, kunaon aya Rojaban, kunaon aya Sya'banan. Karena Ramadan eta bulan nu utama. Ramadan eta bulan nu utama. Lamun urang dek datangan jelema nu afdol, urang persiapan tante. Dek datang lurah ka imah urang persiapan kue tante. Lamun urang datang pejabat persiapan tante. Ieu urang bulan Rajab teh keur dites drive ku Gusti Allah. Lamun puasana urang bulan Rajab kuat, Sa'ban kuat, yakin bulan Ramadan ge kuat. Geus aya nu puasa di bulan Rajab aya. Lamun nu encan engke tanggal 10. Ira tanggal 10 tah. Iraha geus teu bisa ngitung. Geus lieur lobatin hutang asana imah ieu. Senin aya nu nanggalkeun minggunya. Minggu 8, Senin 9, Salasa 10. Tah puasa tah tanggal 10 tah geus sapoe bae. Kunaon kitu mung 2 poe. Eta ge meunang maksakeun makin pil obat tidur sagala. Aya sakali puasa nginum obat pil tidur pan linnya. Asal hudang nempo ngakan opak geus kieu kaeta bae pan. Beda kara puasa sorangan mah jeung Ramadan, betul apa tidak? Karena cenage cak ulama tanggal 10 eta Allah nitipkeun cahaya Rasulullah tanggal 10 bulan Rajab. Ngandegna Siti Aminah teh bulan Rajab Bu ye. Rajab, Roah, puasa, Sawal, Hapit, Haji, Muharram, Sapar, Mulud. Kaprah biasa jelema reuneuh ibu-ibu sabaraha bulan? 9 bulan. Geus bae Salasa isuk tah. Menang meureun cenah ji ti isuk nyampe ka dohor ke isukna ti dohor ka asar. Ih puasa kos itu amat mah. Kos Bani Israil. Lobatin pertanyaan. Geus sapoe jamplang aya teu kuat tah subuh hees udang meh magrib. Eta dohor jeung asarna atuh aya kodo ieu. Bener teu? Bila perlu salatna dohor, asar, magrib sakalian jagakeun kadinya kos tarawih. Bisa. Bisa henteu ulah dilewatkeun tah sapoe mah ieu jeung jelema awam kos kula kieu sapoe we geus urang mah. Poe tanggal 10 ya isuk sahur ya. Geus nyumput urang bila perlu ujlah neangan sawah. Eta pan gogolan urang mah kadang-kadang eta opak lamun keur teu puasa mah biasa bae nya. Tapi lamun geus puasa ana seungit jasa eta. Seungit teu kira-kira.
Sengitan tuh eta opak masya Allah sengitna tah nu mantak bulan Rajab hiji kabagusan dibalesna 70 kabagusan. Ibu nyumbang aqua hiji ye bulan kuari ye dibalesna 70 aqua. Kaharti teu Bu? Kaharti teu Bu? Urang nyumbang aqua hiji kuari ye dibalesna 70 aqua. Mana ji? Ye pahamna ye supaya dibenerkan ku kula memahaminya ye. Lamun ku Gusti Allah kuari dibere 70 aqua neuk diteuneun di mana ya aqua ye? Iman lagi leutik sempit. Mantak ku Gusti Allah diteuneun di ahe. Alhamdulillah. Ibu nyumbang papais hiji dibalasna 70 papais. Lamun dibere kuari ku Gusti Allah eta papais basi. Bener teu? 70 papais di baskom sanu ngadahar. Kaharti teu? Kos model contoh kuari urang kieu ye. Memahami bahasana ge, temana memahami. Anu butuh ka urang teh Allah apa urang butuh ka Gusti Allah? Urang butuh ka Gusti. Anu butuh Allah ka malaikat apa malaikat nu butuh ka Gusti Allah? Hayo? Anu butuh mah malaikat ka Gusti Allah karena diciptakeun ku Gusti Allah. Malaikat mah teu boga nafsu ngan ukur boga akal. Lamun manusia kos urang boga akal boga nafsu. Ibu lamun teu boga nafsu atuh warung sepi unu balanja. Nu mantak aya nafsuna mah warung rame bae karena aya malaikat butuh ka Gusti Allah jeung naon eta malaikat jeung nyampekeun amal manusia ka hareupeun Allah Subhanahu. Ulah boga pemikiran urang aing teu ibadah bisi Allah rugi. Allah mah sanajan urang teu ibadah moal rugi, urang ibadah bae Allah mah moal untung. Berarti kerugian jeung keuntungan teh jeung lain jeung Gusti Allah. Allah mah teu boga pamajikan, Allah mah teu boga gudang, Allah mah teu boga tempat. Anu boga tempat mah manusia, nu loba pangabutuh mah manusia. Berarti anu butuh urang butuh ka Gusti. Lamun Allah butuh ya dengekeun, lamun Allah butuh berarti Allah apes. Sedengkeun nu apes mah manu mejina keur ngeunah ngakan gegetas berhubung eueuh huntuan eta gegetas main kacak lokati koro bae berarti urang apes. Mejina keur ngeunah-ngeunah dahar eta di bangkuna ngajebros berarti bangkuna manusiana apes. Manusia mah apes, ai Gusti Allah mah tilok. Oh berarti ari kitu mah nu butuh teh manusia ka Gusti. Laina Gusti Allah butuh Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi butuh ka Gusti Allah karena geus meunang rahmat ti Gusti Allah Subhanahu. Rajab hurufna ayat 3, pertama ro, kadua jim, katilu ba. Ari ro naon tuh? Rahmat Allah. Ngaran rahmat ya kieu ye Bu ye, ngaran rahmat ye. Kajeun lah. Ja ieu mah bahasa panitia lagi kula diundang lain tah acara mah ieu tah ngobrol. Ngaran rahmat mah tilok loba saeutik. Ngaran rahmat mah tilok loba. Rikotun fil qalbi taqtadul in'am wal ihsan tafdili bahasa Arabna. Ieu sejadah di hareupeun kulang keusrak. Eta nu ngaran keusrak loba tah saeutik. Lamun keusrak loba tah saeutik. Saeutik keusrak mah rikoh mah dina hate. Hayang merengeunah ka batur sanajan urang butuh keneh eta kos kitu ngaranna rahmat. Geus garis besarna ngaran rahmat teh adalah kasih sayang. Urang salat rahmat Allah, urang silaturahmi rahmat Allah, boga salaki bager di imah ngaranna rahmat Allah. Hayang diberi rahmat ku Gusti Allah hayang. Saha nu boga rahmat? Saha nu boga rahmat? Anu dibere gelar rahmat ku Gusti Allah nyaeta adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Ya lamun eueuh rahmat Allah naon bedana manusia jeung binatang? Betul apa tidak? Sedengkeun Allah teh nyiptakeun makhluk ngan ukur opat. Hiji manusia makhluk paling afdol, kadua malaikat makhluk paling mulia. Nu mantak lamun di dieu aya para masyayikh jarah pasti hadaratna kieu. Summa ila hadratin nabi wa ila hadrati jamil anbiya iwal mur wa ilal malaikatil
muqarrabin. Pertama manusia, nabi manusia. Nu kadua kakarak malah malaikat. Nu mantak malaikat mah teu dibere nafsu. Lamun dibere nafsu kumaha kitu ji? Lamun malaikat dibere nafsu, beak aki-aki jeung ini di dieu. Dicabutan nyawana. Pan kunaon tuh? Atuh asal hadir lain seungit parfum presker deui. Asal nu hadir bau JPU deui tuh. Ngan berhubung malaikat mah teu boga nafsu, ngan ukur boga akal. Disamaratakeun ku malaikat, asal nu hadir rajaban dihampura dosana kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa nu leutik lain dosa hakul adami. Ai dosa hakul adami kos kumaha tuh? Dosa hakul adami kos kumaha? Nyokot sendal ustad, maling pagar batur. Naon di hakul adami? Aya bujangan nyium anak batur. Eta minta hampurana tuh bisa ka parawan eta kudu minta hampura ka mana eta? Allah, eta udah kira-kira tah. Bujangan nyium ka bebenena. Eta hakul adami eta. Minta hampurana kudu ka emma jeung ka bapana. Lamun karangda ji kumaha eta? Oh salaki rangda mah. Haji rangda lamun urang nyium karangda kumaha eta? Tah minta hampurana ka RT cenah gitu. Hakul adami ulah pakai lalawara ya karena perjalanan Kangjeng Nabi ke Isra lempang Mi'raj naik setiap pagawean Kangjeng Nabi eta pasti jeung umatna, betul apa tidak? Pan urang ge hayang dijadikan umat Kangjeng Nabi meureun, betul. Ieu urang hayang jadi umat Kangjeng Nabi teu? Emang kumaha tuh ciri hayang umat Kangjeng Nabi? Migawean sakabeh kalakuan anu dipilampah ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Urang lempang isuk-isuk ya. Ngantongan duit atuh, ngantongan duit. Ulah loba-loba geus ngantongana. 1.000 ta 2.000. Jahook 100.000 mah. Aya budak leutik ceurik. Bere duit teh 1.000 ta. Jajan ka itu ceng tuh ka warung tuh mulai es bonbon. Bisa orang kos itu bisa tante. Tah lempang nakang jeung Nabi di Mekah. Ka masjid di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Palestina. Nu mantak 3 masjid nu bakal dibere keamanan ku Gusti Allah. Hiji Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, katilu Masjidil Aqsa. Eta mah geus jelas moal bakal diruksa ku Gusti Allah. Sanajan perang BG diamankeun karena geus dienas dina Al-Qur'ana laqad khalaqnal wa hadzal baladil amin. Eta mah geus dibere keterangan ku Gusti Allah, geus dibere keamanan ta masjid eta mah tanu 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lamun orang ngiblat ke masjid tersebut pasti orang bakal diberi aman ku Allah Subhanahu. Balikan deui ngaran-ngaran rahmat eta kasih sayang ti Gusti Allah. Kunaon kasih sayangna? Urang diberi keutamaan, urang diberi makhluk nu paling afdolnya eta adalah manusia. Boga akal, boga nafsu. Boga akal teu Bu? Pak boga akal teu? Nafsuna aya teu? Aya. Malaikat boga akal doang. Setan teu boga akal ngan gede nafsuna. Binatang sarua kos manusia boga akal, boga nafsu. Ngan nafsu binatang mah kumaha nu ditempona? Disebutna akal tobe'i jeung akal aridi. Lamun binatang mah cak embe teh ya nu hejo-hejo parab aing. Berarti lamun aya jelema resep ka kue nu hejo jelona kalapa teh naon tadi tah? Dadar gulung. Berarti watakna embe. Sapi moal beukieun, ka duit moal beukieun sapi mah. Nya nama barang daharna kumaha nu ditempona. Ari urang mah perwatekan, asal kebel teuin bae ngaji, kueh beak. Naon watakna? Nundutan. Tenundutan hayang balik. Bener. Ari binatang mah henteu. Ari manusia mah tobei perwatekan nu mantak watak mah moal bisa dirubah sampai irage. Nu bisa dirubah mah sifat. Bener. Keur leutik mah urang teu izin lulumpatan. Keur leutik mah urang teu izin nyekel naon ngaranna teu make baju, teu make calana. Coba kuari lamun teu make baju, teu make calana. Jelema naon ngaranna? Tuh, ngomong sorangan jelema edan cenah ge. Berarti di urang aya akal, aya cak akal teh parakunya eta Kangjeng Nabi bisa ditempukeun ka neraka. Teu paraku teu naon jalapan ayat lagi subhanallah.
Eta Kangjeng Nabi ketika ditempokeun ka neraka aya jelema awewe susuna digantung ka luhur, sukuna di luhur, sirahna dihendep. Ditanya ku Kangjeng Nabi Jibril, ieu umat saha? Dijawab ku malaikat Jibril, urang batu nunggul cenah Gusti. Boga pagawean naon keur waktu hirup di alam duniana? Sok nyusuan anak tatangga. Kaharti Bu? Ibu pan boga susu ya? Boga susu tuh? Anak tatangga cerik disusuan kurang. Hukum keluar ya. Henteu izin ka salaki. Oh gitu linnya. Mantak dek nyusuan anak tatangga ieu kudu izin ka salaki. Emang kunaon tuh? Tanyakeun ahli fikih di dieu. Lamun urang tas nyusuan anak tatangga eta jadi anak urang lain. Tah birodoin satu susu. Mantak emas susu kula aya 3. Ih loba amat cenah ji. Emak kula jeung abah kula mawa ka Mekah. Kula umur 7 bulan ka Mekah disusuan ku urang jatake. Boga emak yang dijatake. Aya deui urang Cirarab, Cikaonon, Karawaci, di Haji Ijah. Kan aya pangajian ibu-ibu teh perebota. Kamana cenah ya Haji Solehna, ka Mekah meureun jeung bikangna, kula disusuan deui kurang Karawaci, emak kula deui pantu. Eta horengan cenah ge urang deuk nyusuan anak batur ge kudu izin ka salah. Nanya heula, urang lamun deuk nyusuan anak tatangga sok izin tah teu Bu? Ieu mah nyusuan RT teh diizinan deui nya. Ih gila aing mah ngadengna ge. Eta kasus tah pan dianggapna mah kurang sosial, paraku karunya kos kitu urang jadi dosa, betul apa tidak? Oh horengan mah eta kos kitu teh dosa gede. Laju kaduana eta Kangjeng Nabi ditempokeun deui Isa Jibril. Umat anjeun cenah Muhammad nu boga pagawean kumaha? Lamun kaluar imah tilok nutupan aurat. Kadenge Bu. Berarti orang asal keluar kudu daek nutupan aurat. Ibu mah jeung kami berbeda kulitna, sanajan bikang polwan, sanajan bikang abri, kulitna lembut. Ibu mah lamun kena mata poe beda jeung kami, lalaki mah kuat, tapi lamun ibu mah leuleus bakal kena penyakit maligan melanoma. Wih, bahasa naon eta ji? Penyakit biri-biri, penyakit stroke, penyakit kantong kering, asal awakna geus kena ku mata poe. Beda butuh mantak lamun kaluar ti imah eueuh tiung eueuh daster ieu bae kolambu kurang pasangkeun kos mumi ka awak gubedkeun. Maksudna eta naon tuh Gusti Allah nitah nutupan aurat Bu? Ka urang karunya tah henteu eta Gusti Allah. Karunya apa hewa? Karunya teh hewa. Kos bencana di Padang, di Aceh, di Tamiang. Eta urang nempona Gusti Allah hewaeun tak karunyaeun. Hewaeun tak karunyaeun. Urang boga anak Bu di imah Bu ieu. Eta hujan gede, petir sing jalegur, sasapedahan bae ku urang dicicingkeun apa dicarekan? Eta urang maksud ka anak nyarekan ka anak tah. Hewa apa karunya? Nah, berarti Gusti Allah setiap mere musibah ke orang lain hewa karunya, betul apa tidak? Kula asana kerletik dia keur nonton jaipongan, nonton jaipongan. Kerletik kula pernah nonton layar tancap, atuh kula ge pernah bengal heula aja langsung jadi jelema bener. Ige rada beneran ieu. Keur nempo layar tancap di hareupeun imah jeung Haji Uwais duaan, disabetan tah kula tah. Tonggong teh celepot bae. Laju diteundeun ka gudang beas teh nya arateul pan hayas dijalinnya. Tapi tah ngaran indung mah beda bae eta. Ih galak didikan abah kula mah henteu. Kos bapak-bapak urang ki balager. Nonton layar tancap. Balikna disabetan diasupun ka gudang beas. Tapi tah indung mah mere kejo bae kadaharan tah. Lawang dibuka dahar sia. Mantap ulah sok nonton tah. Abah sia mah kos itu cenah tah. Maksudna kolot ke anak nyarekan eta lainna benci, lainna hewa, tapi karun Gusti Allah mere musibah ka urang lainna hewa. Jeung naon tuh urang diciptakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah hewa.
ngan urangna kadang-kadang tilok memahami henteu sadar diri lumantak dina acara peringatan PHB ieu yuk urang tingkatkeun kesadaran diri urang, betul apa tidak? Urangna kudu jadi jelema anu waras, jelema anu sadar. Satiap manggih nu aheng urang ngucapkeun subhan. Loba kejadian-kejadian lamun diceritakeun ngan sieun geus urang mah asal mantas salat dibere hidayah ku Gusti Allah, urang mah maca astaghfirullahal azim li wali walidayya wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Osok dibaca mantas salat, osok tatilok heuh can haji ustad kiai ustad mah babari mantas salat pagawean kamari kula belajar gawe di Cinglu ja eta horengan mantas salat manca istighfar bisa sok alasan pan urang mah waktu anu saumpamana kurang teka buru nu nyieun teka buru teh adalah karena repot urang sorangan sabari ngais sabari nyapuan sabari ngisikan sabari masak maca istighfar mah bisa tante dia di bulan Rajab urang lobakeun maca istighfar benggeus asal nempo salaki astagfirullahaladzim asal nempo salaki astagfirullahaladzim cak salaki teh atuh kunaon sia maca istighfar daripada beungeut aing hewat tenan ka aing ieu asal nempo anak bengal urang maca astagfirullahal di bulan Rajab hiji kabagusan dibalas 70, bulan Roah dibalas 700, bulan puasa dibalas nasareb. Mual bisa naik ke proses nu paling tinggi lamun nu leutik ku urang teu dijalankeun, lamun nu leutik dijalankeun ke nu gede ge karasa leut. Bener teu? Datang beledeg we. Datang presiden kaget teu kira-kira? Kaget nu mantak aya datang RT heula, datang camat heula, datang bupati heula, datang dewan heula. Tuh hari ini mau kedatangan presiden, persiapan urang ge endek datang na bulan Ramadan ieu dipersiapkeun heula di bulan Rajab ye. Nu mantak ti kuari bu ye bisi nek balanja kuari kata abang ka ditu. Hayu berangkat ka ditu teu boga duit ngahutang nginjem ka UKM teh naon teh bahasana teh ya? Hah? UMKM tah nginjem ka mana geus? Ai mayarna kumang kebe mayarna mah geus. Mudah-mudahan beres nginjem isu paeh pan lunas gitu linnya. Hayu balanja majuan mah ka dieu sing hade. Ganjaran kena cayong baseuh. Majuan ka dieu mah. Angin. Geus datang can kiaina. Orang RT Budi. Nyampe ka mana tadi ngomong tah? Ka bawah angin meh ngomong ieu. Kuari Rajab ye, ti Rajab, Roah, puasa, eta urang geus persiapan ibadah. Ti Rajab kuari urang ye. Dekatan abang, bisi baju saumpamana modelna geus beak, kuari geus meuli kabeh ye. Janji ka salaki, kula mangke bulan puasa moal meuli baju deui. Kuari bae geus. Eta bulan puasa awak lain nguruan malah ngalintuhan. Mana 5 poe di kalebaran ribut baju deui bae nu aya panlinnya. Geus udah dipake-pake nu mantak lamun orang boga baju 40 poe di lamari teu dipake eta hukumna makruh. Pake bu mun ngaji 4 rangkep kurang pake baju ieu. Atuh kesang nang ge bakal diganjar ieu bener teu? Ulah sok make kipas kieu lah gegeniteun lah barang teh kadeukeut sungut tekan ka tali kipas angin kieu ieu. Geus maning kesangan kajieun karena kesang eta bakal dijadikeun saksi ku Allah Subhanahu. Pan urang malobake nemaknya asalna keesing salaki daster masak daster endek mandi make daster eta endek salat atuh geus baju eta mah tilu kapake berarti eta baju teu bisa ngadeukeutkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu. Di dia aya pangajian di Ustad Umam di Ustad saha di imah bos akung cenah aya pangajian ibu-ibu hayang ngaraji ulah kanu jauh geus nu deukeut bae kurang hirupeun betul apa tidak? Ieu mah aya kanu jauh salaki ditendang heula duit ngaji kami yo abeuh eta ka salaki lain bagur horengnya maning kanu deukeut teu make duit cak Ustad Umam teh sial cenah deukeut teu make duit maning deukeut ngaji mah kanyahoan kurang ustadna betul apa tidak? Ieu mah aber-aberan ngaji ka itu ka Karawaci aber-aberan neangan ustazah satah nu teu katemu beungeut teh ai salaki dahar henteu nyarap henteu ngaji sing ngaji atuh maning ustad setempat katempuan ngisingna ku urang katempuan bikangna betul apa tidak? Sakali ngaji make bajuna 4 rangkep
jeung naon eta ji bisi di imah ustajah loba kue gegetas bawa bungkus make baju bener eueuh nu mubadir agama Kangjeng Nabi mah betul apa tidak eueuh nu mubadir nu ngamubadirkeun awak urang sorang lamun urang nyeritakeun tentang masalah Isra mah sieun teuin sieun engke sieun teuin salat henteu ngaji henteu di pojok imah kieu be saking sieun teuin ieu aing sieun paeh ulah sieun teuin ka paeh mah ja paeh mah pasti bakalan nyata ieu haknya nama aya betul apa tidak ulah sieun atuh biasa bae waya salat waya ngaji waya dagang ulah salat bae 24 jam edan jelema eta mah dahar bae 24 jam atuh jelema kamangkaran macul bae 24 jam urang mesin lain berarti urang mah dibere waktu masing-masing ku Gusti aya waktu kongko aya waktu dahar aya waktu ngisingan ulah sok dihijikeun yang ngising nya dahar atuh kumaha ngising sabari dahar mah nu mantak di waktuna hees waktuna hudang waktuna ibadah oh heueuh imah aing deket ka masjid kamari ngadenge masjid teh tempat di mana cai Kangjeng Nabi di pandian diturunkeun deuna ka alam dunia jadi masjid deketan kurang masjid kurang rapihan ku urang jam masjid malaina boga orang batu nunggul boga Gusti tadi teh lamun hayang salamet di mana bae panguntungan jadi jelema agama Islam salat di mana ge bisa pan bisa atuh di masjid bisa di saung bisa di sawah bisa coba orang Kristen teu bisa nya nama lamun ibu asup ke agama Kristen daftarna ka kota bumi laju ilu ibadah ka Blaraja ditolak di Blaraja bener urang mah bebas asal nu make mukena bae Islam neuk salat horeng maling kotak amal oh batak kos itu kori tanya sial atuh kula lain boga musola di musola kula eta mangaji ditempo di CCTV jam make mukena nyokot kotak amal mah ieu asal neuk dipariksa kotak amal duitan kamuana ieu duitna ditempo di CCTV waduh horeng make mukena jelemana aya dicirikeun di zoom kumisan ieu ka dieu ieu haram jadah aja kula eta linnya astagfirullah aya bae tanu kos kitu geus pokona didoakeun mudah-mudahan eta jelema jadi jelema sugih oh supaya ulah jadi nyokot kotak amal deui nya nata nu mantak nyokot kotak amal naon meureun nya teh jelema susah betul apa tidak urang batu nunggul mah disebutna batu nu unggul lain batu muncungul batu nu lamun nyana hayang jadi jelema anu unggul hirupeun masjid nu mantak lamun jadi jelema hayang nu unggul kudu daek rajin jajabungan jeung jelema anu balalen nu bener geus asal setiap urang dibere kabagusan ku Gusti Allah eta kos kitu ngaranna rahmati Allah kasih sayang ti Gusti kabeh jelema hayang dikarunyaan bikang hayang dikarunyaan ku salakina hayang dikarunyaan ku pamajikana anak hayang dikarunyaan ku bapak jeung emana ngan eta karunya moal kaluar ti awak urang lamun teu aya cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad urang aya cahaya Kangjeng Nabi teu asal maca tahiyat eta urang keur ngeces cahaya tahiyat bu sejarah Isra mah ayana dina nalika urang tahiyat at-tahiyatul mubarakatus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi cak saha eta cak Gusti Allah ngomong kasaha ka Kangjeng Nabi dijawab ku Kangjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis Allah di makom hitob jeung Kangjeng Nabi pahareup-hareup apakah Allah teh ngobrol kula kos jeung Haji Soleman lain Allah mah lainna makhluk kos urang terus cenah kumaha haji hayang nyawa ka Gusti Allah lamun hayang nyawa ka Gusti Allah gampang sadiakeun ember caian laju huluna asupun ka jero ember paeh ta mangaranna ji pasti kapanggih jeung Gusti Allah moal nyaho ka Gusti Allah karena urangna lainna Allah moal nyaho ka malaikat lamun urangna lain moal nyaho ka polisi lamun urangna lain polisi sugan teh polisi horeng satpam Sumrekon sugan teh polisi horeng satpam Alam Sutra nu nyaho polisi mah polisi deui nu nyaho abri mah nu nyaho kiai mah kiai deui nu nyaho santri mah santri deui tah tarifna eta bae geus
lamun urang hayang nyawa ka Gusti Allah kumaha carana urang kudu sadar dir oh aing mah dibere ku Gusti Allah jadi jelema susah tapi daek bari ibad urang susah daek ibadah engke dihijikeuna jeung Nabi Isa alaihis salam lamun sugih kos dewan tuh pejabat kos haji akung jadi bos engke dihisabna dihijikeuna jeung Nabi Sulaiman alaihis aya Haji Sulaiman jeung sa dihijikeuna jeung Nabi jeung Haji Iwan alaihis geus teu kuat nambah Haji Iwan sebenarnya mah si hidung aing hidung cenah Haji atuh sarua hidungna sok ngomong hidung coba teh ya baraya coba tak kitu tah lamun aya nu susah daek ibadah engke urang bakal disandingkeun jeung Nabi Isa alaihis Nabi Isa mah sahiji riwayat boga bajuna ge ngan ukur hiji nya nama Nabi ji meuli bajuna gitu ka matahari meureunaan komo ka jalan puri mah macet bae lamun make nu luar kotor dibalikeun nu jerona tuh lamun nu gering tilok poho ibadah ke bakal disandingkeun jeung Nabi Daud alaihis loba perbandinganna pejabat-pejabat dewan-dewan pemerintah-pemerintah nu sarugi bakal dihisabna jeung Nabi Sulaiman alaihis salam 4.000 tahun Nabi geus ararasuk nu sanesna malaikat Nabi Sulaiman maka karak ngingkri jeung para pejabat tuh betul apa tidak tapi alhamdulillah pejabat dina malam Isra aya RT-na aya RW-na aya lurahna aya di mana mah atuh di mah eueuh ja urang doang nu hadir mah betul apa tidak jadi lamun ketika urang salat eta sarua bae urang keur ngayakeun peringatan Isra wal nu mantap cak ulama aya bahasa as-sholatu mi'rajul mu'minin salat eta kenaikana jelema mu pangkat manusia aya 3 aya mukmin aya muslimin aya muttaqin muslimin kos kumaha rajaban hadir muludan hadir dangdutan jaipongan muslimin kos itu tah muslimin wal muslimat peuting-peuting jualan jamu di dangdutan muslimin asal setiap nyana salatna satahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha saya tak muslimin aya muslimin aya mukminin aya muttaqin kunaon muttaqin tilu kasebut karena urang teh bisa jadi gelar muttaqin mana gelar muttaqin sok ngadoakeun batur mantas salat eta gelar jelema takwa ka Gusti Allah Subhanahu ta ibu mantas salat maca li wali walidayya wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aya jelema muslimin kajian muslimin mah ngayakeun rajaban hadir muludan hadir dangdutan hadir nyewa band hadirnya nama geus hadir bae tilok hadirnya nama aya bae tilok alfa muslimin kajeun asal mantas salat istighfar asal mantas berbuat maksiat urang langsung tobat ka Gusti sedengkeun malaikat mah nyatet kaburukan urang teh 6 jam asal mantas ngomongkeun batur urang maca la ilaha ulah nungguan 6 jam urang mantas maksiat ya mantas ngadupak suku salaki gegeran istighfar karena malaikat mah nyatet urang kagorengan teh 6 jam lamun 6 jam urang tetobat kakak ditulis Nyai Rabena mantas ngaliak jempol suku salakina ditulis ke malaikat tapi lamun saenggeusna 6 jam ditulis ge lamun sameme 6 jam mah moal ditul tuh mantas salat gegeraan astagfirullahaladzim beres menang 3 jam maling kotok deui gitu tah beres maling kotok asti istighfar deui tuh malaikat mah unik nak kitu malaikat lamun nunyin kagorengan kumaha 6 jam tungguan lamun nyana tobat udah ditulis lamunnya tobat tungguan heula tobat keneh kakarak ditulis tuh bu rahmat lain kira-kira rahmat lain rahmati Gusti Allah lamun kabagusan saencan migawean ge geus ditulis peuting malam minggu tanggal sekian 2000 sekian aing dek hadir di pengajian Rajab ditulis ku malaikat mantas isa teh sugan ka dieu horeng heesnya di imahna ditulis bae ku malaikat maka bagusan mah lamun kagorengan mah ditangguhkeun ditungguan dalam jangka 6 jam asal geus 6 jam tetobat ditulis asal geus 6 jam ditobat ditulis nu mantak samemeh waktu datangna non sempit datangna longgar urang gunakeun waktu long di mana datangna waktu luang gunakeun samemeh datangna waktu
sempit. Urang kaburu mantap salat maca istighfar karena tadi teh cenah maca istighfar mah urang hayang menang gerang mukminin mukminat, berarti urang mantap salat doakeun batur nu mana can menang dibere hidayah ku Allah Subhanahu. Mukminin mukminat muslimin muslimat tidinya lah urang lamun ngayakeun Isra Mi'raj teh horengan mah aya dina nalika urang keur salat nalika tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Eta ucapan Kangjeng Nabi dibaca ku sungut urang, malaikat temenang asup di jauh, malaikat Jibril nu mantak ieu Kangjeng Nabi Isra teh dibaturan ku malaikat dua, hiji malaikat Jibril, kadua malaikat Mikail. Teh jeung saha? Jeung urang Bu, lamun ti peuting ulah sok mamotor sorangan. Bapak lamun lempang ti peuting ulah sok soranganan Pak. Laju lamun lempang ti peuting tiluan ulah kieu leumpangna yeuh ngalangan jalan. Kieu leumpangna tah. Pan kieu tuh supaya ke bisi nu hareup ngaliek tai, nu tengah nyekelan cai. Bener teu? Ieu nu tukang nu tiluan ieu lamun ulah leumpang kieu yeuh, lamun leumpang kieu make kena tai hiji kena tai kabeh. Leumpangna kieu ngajejerna, lamun di sawah digalengan atuh nu dua ragab. Disunahkeun tah. Mantak lamun selama Rajab urang lelembangan ka mana ulah sok soranganan. Sanajan gagah mogok mah unu kanyahoan. Pan bikang mah rata-rata nyanyahoanan, motor metik ditunjang hiji teh setelah itu bisa-bisa. Atuh moal hirup sampai kiamat ge. Ai duaan mah ngeunaheun Pan, bener teu? Bisi motor mogok urang nungtun babaturan ngadorong. Teh jeung urang tah. Satia pagawean Kangjeng Nabi pi'lun dalilun ala ummati eta teh nuduhkeun jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat di jauh nyaksian cak malaikat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Urang nunjuk tuh kira-kira nunjuk tuh nunjuk ji nek nanya kuari ieu bosen kieu bae kos pajarkeun kampanye kuari lamun nunjuk ieu menang teu? Menang. Nunjuk ieu menang, kieu menang, atuh kieu menang ieu. Laju beresna kieu ditonjokkeun ka beungejian. Pan eta mah pertanyaan iblis ka Nabi Idris alaihis, cak setan teh cak iblis, Idris eta keur ketika tahiyat kieu menang kieu menang kos kampanye kieu. Asyhadu alla ilaha illallah nu tilu kieu, nu opat sakalian kieu tah. Bila perlu 5 aya aratul mah. Henteu batal atuh henteu. Cak Nabi Idris kieu ge menang blis ye. Beres dikeupulkeun ku Nabi Idris digebugun ka beungeutna. Nu mantak iblis mah nanya teh lain jeung kaimanan jeung nyoba kalemahan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang dikuatkan iman kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Bisa puasa engke dina tanggal 10 bulan Rajab. Betul apa tidak? Sanggeusna orang berbuat kabagusan di bulan Rajab, mudah-mudahan di bulan Sya'ban orang disebutkeun ngabersihkeun hate, endek datang bulan suci Ramadan, supaya Ramadan hati orang na ulah kuwang-kuwung puyang-puyang baik. Persiapkan 2 bulan ieu Rajab jeung bulan Rawah. Ya Allah, ulah bulan Ramadan hayang kuat puasa, ulah ngomongkeun batur. Bulan Rajab ulah hayang kuat ibadah engke Ramadana supaya ulah terbiasa. Hayang ruh kula disucikeuna engke nyampe ka Idul Fitri insya ulah bagus-bagus kue, ulah bagus-bagus baju, tapi bagus awak orang kembali deui ka Allah Subhanahu. Sakali deui kula ngahimbau ka boraya kula, kadulur kula khususna orang Batu Nunggul, ke urang malam tahun baru ulah sok meulem petasan karunya kabaraya urang nu di Medan nu di Aceh nya keur berduka keneh. Betul apa tidak? Urang doakeun bae manehanana mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Ja doa mah lamun ditolak teh moal balik ka nyana ieu pasti doa mah bakalan balik deui ka awak urang. Lamun urang ngadoakeun bagus pasti urang bakalan bagus. Lamun urang ngadoa jore pasti bakalan jadi jore. Sakitu ti kaula mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.